ulah carentil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi anjalal Qur'an hudalil mutaqin hudalinasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan ku kudrot jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah nu barokah. Kuwidi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulungna wirihing urang manusia sadar kana kaluluputan paham kana kalelepatan sakapeung janji ayeuna sok poho dina poe isukan wajar da urang masalah ku manusia. Para asatidah qori-qoriah mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI DMI anu kusim kuring dipihormat guruaneun pikeun sim kuring ais pangampih pupuhu lemur Bapak Kades Kadus RW RT BPD lebe tur LPMD nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB anu hormateun sim kuring. Ibu miwah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari ngariung urang sadaya gaduh maksud nu dituju boga maksad nu diseja nyatana rek pangaosan. Muga-muga pangaosan teh sing sae pangaosna mugia pangajian teh sing alus pangajena. Dan nu ngaran hirup mah tong ngarep-ngarep urang diajen batur lamun urang teu bisa ngajenan batur. Nu ngaran hirup mah tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma anu alus nyatana jelema nu bisa silih hargaan ejeung batur. Naha dan nu ngaran hirup moal leupas tina pangabutuh ejeung batur. Ibu make baju menang batur, make tiung menang batur, make senal menang batur, imah ge menang batur, maut dikubur batur, ditahlilan batur, dipulasara ku batur, matak bejakeun ka jelema nu sok goreng jeung batur na ari maneh rek hirup sorangan. Well. Manusia mah butuh ku batur, jelema bener ge butuh ku nu salah, da kabeh balener mah atuh teuing hirup teh moal rame. Motak lamun urang dieu karabeh jadi ustad da kuring teu biheung diulem nah da kabeh jara di ustad. Motak kali-kali mah atuh bener jeung salah teh pagaliwota aya na awak urang. Apan urang mah manusia bener salah daek kedul alus goreng luhur hanap awewe lalaki ta Allah teh nyiptakeun mapaesan alam dunia ku kecap ajwaja ai ajwaja teh papasangan. Milik saha eta papasangan hirup lain milik batur milik urang. Bener jeung salahna daek jeung kedulna alus jeung gorengna nana gerhana osok bener keur ngeureuyeuh osok salah mineng da teu mungkin dibeja-beja. Palebah mana kuring salahna apaan unggal ceramah peuting-peuting wayah kieu ceramah teh mineng mun nerangkeun tahajud teh popolotot ka batur mah tahajud yu toong ka Cimaung nu ngomong tahajud teh da molor atuh. Lamun nerangkeun sodakoh make dalil ngarah batur ka pangaruhan innamal sodaqota lil fuqara. Sarodakoh ka fakir jeung ka miskin yen mik hikmahna tina sodakoh hiji mager rezeki nu geus aya dua ngulem rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sodakoh. Apan jamaah teh ka pangaruhan ku omongan kuring isuk masjid kasumbang yatim kabere fakir miskin katulungan geratanya kuring nu ngomong sodakoh boro-boro isuk ayeuna ge kuring lain sodakoh naon atuh ngadudut ladang sodakoh. Saha nu bakal sodakohna nya panitia nu ngayakeun ieu acara beres engke teh gerenya sajam setengah ka hareup bakal aya nu ngagupayan encep cenah punten ieu mah sodakohna bari culang cileung geuwat dicokot naha era ku keterangan sorangan era ku dalil sorangan era ku pengetahuan sorangan.
Matak ulah waka nuduh kanu jauh neang kanu anggang koreh kanu deket bae aya saha jeung ti mana ulah waka nyalahkeun batur dah hakikat mah urang ge pagali botak keneh hirup jeung salah. Pan ibu ge sarua daek jeung kedul ayeuna ieu pangajian teh keur katapelan ku daek da keur kedul mah disamber ge mumul datang. Matak lamun batur kedul tong sok diomongkeun ku urang nah kedulna keur napal di batur hiji waktu mah kedul teh napal di ibu. Matak lamun ibu ngomongkeun benernya euy si eta deket-deket ku tara pangajian ku kedul-kedul teuing kadenge we ku itu hiji waktu ibu nu kedul kumaha ceuk si itu lebok. Matak hirup tong sok ngabisani batur awak-awak urang hirup-hirup nu urang sok lakukeun perkara nu dititah ku Allah ge ku diri urang. Batur teu kabita ku pangajian ulah nyalahkeun batur salahkeun mah urang kunaon batur mung pangajian boa-boa urang nu eueuh pikabitaeun batur. Matak hakikatina geus pangaosan teh wayahna anu kasalaki goreng wayahna eureun jeung tatangga pasea wayahna eureun jeung dulur teu akur pek geura akur anu pedit sing geura bager tah batur teh kabita kudu sok ngaos teh apaan ieu mah pangajian unggal minggu anger keneh sifat teh kitu kasalaki ruwag-ruweg jeung dulur teu akur-akur warisan diparebutkeun adi lanceuk teu wawuh-wawuh ai pangajian unggal jumaah kumaha ceuk itu mending urang tara sakalian tuh eueuh contohan. Matak hirup mah kudu aya picontohan keur batur. Bener. Hirup bener salah milik alus goreng milik urang. Matak tong sok lalajo teuing urusan batur, lalajoan mah awak urang. Pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku. Matak hirup sok gerawawuh karena awak sorangan saha urang teh pan jawaban Allah nu bakal dibere kasalametan teh innallaha ma'ana saestuna Allah teh nu bareng jeung urang cing mana jelema nu bareng jeung Allah teh mana apakah nana gerhana bareng jeung Allah nyao nah apa ustad bareng jeung Allah teuing ibu pangaosan bareng jeung Allah teu apal ayakeun we isuk pangajian nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah lobana jiga ayeuna. Berarti kajawab ayeuna teh lain jeung Allah jeung naon hayang panggih jeung anu dina TikTok. Allah teh tah. Nana gerhana ceramah kieu alus-alus bareng jeung Allah teuing. Cobaan we ulem deui tong dibayar sapeser-peser acan datang moal. Tah ibu teh lain jeung Allah jeung suudon teh. Geus karacau jemaah pangajian teh. Karek saeutik geus goreng hate. Lamun kuring ceramah teh dibayar nepi ka teu datang catet ku ibu berarti nana gerhana ceramah lain jeung Allah jeung naon jeung duit nya barang jeung Allah teh berat matak geura toong ilmu kolot baheula ngaranna wayang dina wayang kabeh raja kabeh segala rupa taluk kudu ngaran Semar matak sok aya ilmu urang Sunda ngaranna kasemaran ngarah naon eta kasemaran teh geura toong we kuncung Semar dina sirah cicingna di tengah-tengah jumlahna 88 naon eta Asmaul Husna tah jalma nu bareng jeung Allah teh eusi sirahna teh Asmaul Husna ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Rojak ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Muid ya Mudil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Adim ya Ghafur ya Syakur nepi ka ya Sabur buktikeun dina sirah ibu teh kudu aya eta kakara ibu bareng jeung Allah ya Rahman ya Rahim Allah teh maha welas maha asih sagelo-gelona urang sabejad-bejadna urang tapi batur nempo cangkangna urang nana gerhana dihargaan batur lantaran Allah nutupan kagoreng patutan kuring ibu dihormat batur da lain ibu nu terhormat Allah nutupan aib ibu ieu teh Rahman Rahim ditutupan aib manusia nu ditempokeun teh kaalusanana mata kuring datang al mukarram dah teh mah seuri atuh maknya ya al mukarram salat subuh kaberangan bener ya Pak batur teh karek nyebut ka urang teh
Rahman Rohim, Maha Welas Maha Asih. Buktikan dina sirah ibu. Jadi pamikiran teh kudunya ahan, asihan, dedehan. Boro-boro ka manusa anjing buduk di jarian lapar pek bere dahareun. Da moal burung jadi ibadah. Cacak-cacak ka anjing komo ka manusa. Ieu mah boro-boro. Boro-boro mah jeung anjing jeung manusa ge pahereng wae. Jeung ustad di garlutna teh asa aneh. Aduh, well. Lol budak tetangga dagang comro nongtot leho meuli moal nama kejeng moal tuh Allah mah Rahman Rohim na awak ibu aya kagorengan na awak bapak aya kagorengan gening Allah mah henteu nyiksa dibokakeun kagorenganana justru Allah mah nyaah ditutupan kagorenganana sangkan eta manusia aya harga hareupeun manusia nah ari urang batur boga aib omongkeun, batur boga kesalahan caritakeun, aib tetangga bongkar. Allah wae nutupan aib. Na ari manusia bet ngabongkar aib, ari urang makhluk di mana nya? Bener. Mata geus tong hayang ngabongkar aib batur. Kasalahanana batur urang nu dosana, batur anu nyieun salah urang nu ngomongkeunana, duanana ge garelo teh. Cicing, bisi teu percaya. Batur nu salahna urang nu ngomongkeunana, batur salah boga dosa ku salahna, urang ngomongkeun boga dosa ku gibah pan garelo. Da hakikat hirup mah teangan hikmah tina kajadian. Gus Miftah ngomongkeun eta tukang es naik derajat 600 juta poe ayeuna meunang motor uduk umroh budak beasiswa cek tukang dagang teh abdi hayang ku ustadna disebut eta teh sudi najis. Nah apan Gus Miftah ge kacaletot jadi kitu nate maknya kuring edek nurutan matak tong hayang tukang dagang makejeng matak aya nawa lamun aya pengajian tukang dagang rabeng dah hayang disebut eta tapi enteng keur urang sekelas Gus Miftah ilmu nama sagi masih kene aya kacaletot komonana gerhana nu teu goblok naon-naon matak hirup teh jadi keung disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan keeng sok sieun teu akur jeung pagawean maknya ya ustad parasea na kudu kitu ustad disebut kiai keeng maknya ya kiai kumed na kudu kitu kiai na ustad kiai ajengan mah tugasna ge warasatul anbiya pewaris para nabi nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud urang ngacung ustad mana nu pernah baru sampean ladang tahajud lamun di dieu aya nu pernah baru sampean eta mah lain la tahajud naon ti tajong bati beger peuting Nabi ngawariskeun ilmu bager imahna butut 5 ka genep tapi masjid dibangun ku Nabi yatim ditulungan ku Nabi nu susah katalang ku Nabi nu bingung ge katulung ku Nabi boga harta anu loba disumbangkeun ku Nabi da kuring mah sadar atuh gerhana lain kitu Nabi mah beki nyebar Islam beki beak hartana apana gerhana mah beki nyebar Islam beki loba hartana nya tibalik matak era disebut ustad sok ayeuna bapak sanggup imah butut masjid agreng lamun urang boga duit 1M kira-kira dek milih nyieun imah dek milih nyieun masjid caritana ieu teh warasatul anbiya ieu teh bawa urang mah ukur akuanan hirup teh bener Nabi mah imah butut tapi masjid agreng ditanya pan ku para sahabat ya Rasul nah anjeun teu hayang boga kerajaan jiga Romawi nah anjeun teu hayang boga imah anu hade kumaha ceuk Nabi baiti jannati rumahku adalah surgaku lain ieu naon atuh rumahku adalah surgaku teh harta nu disumbangkeun anu engke di akhirat bakal tepung jeung kami matak Nabi mah hirupna dirina di alam dunia hatena mah nyantel alam akhirat urang mah di bawah kabeh lahir batin di dunia matak paeh teh sieun nya Bu jadi Nabi mah cek sunana mah init bari cicing lumampah henteu ngalengkah init jasadna di dunia ngan hatena mah di akhirat matak dihina dicaci dimaki diledek tara ngalawan nah nyengclengan kamuliaan di alam akhirat ku panghinaan batur aya urang dihina teh RT didatangkeun RT keun RW teu ngeunah aing ku bebengok si eta apa nu riweuh teh RT gaji leutik ai kariweuh jangar
masalah ibu jeung salaki RT keun pasea di imah RT pupus gelas anu RT meja dibeakeun anu RT pan ibu mah damai didameikeun ku RT pan RT mah ngahulang ti mana duit ngagantian gelas pupus matak urang mah hoream jadi RT tada matak bilih di dia aya Pak RT lajengkeun seumur-umur init bari cicing lumampah ulang ngalengkah init dirina cicing hatena ai urang mah dibawa kabeh cicing di dunya teh lahir batin caricing di dunya mata kasih gengan hirup di dunya teu wawuh ka alam akhirat bener sok ibu ditipu batur bae we nama gejeng bae ada duit mah cek duit leungit soteh da cek Allah mah teu leungit kumaha cek Allah ku kami dijadikeun infak jeung sedekah asal dirina sabar asal dirina ridho maka engke samper di alam akhirat matak lamun ibu ye ngahutangkeun ka batur sabulan teu mayar 2 bulan teu mayar entong dijepret dipoto kana Facebookeun duit lapur jeung dulur goreng dina panggih amek darah tinggi teh ibu pan rugi teh coba lamun dibalikeun keun bae ridho we ditipu ku si eta susuganan jadi amal jeung sedekah bejakeun ka Gusti Allah engke tinggal samper pahalana goreng henteu duit teu lapur pahala menang ibu moal gering cager nganda ceramah kitu jero teuing da kabeh hatena deh nya akhirat teh hese lur nana gerhana urang mana urang Cimaung ayeuna leos ka dieu ka Ciseupan abae ka tu pirasa eutik Ciaseupan oh nana gerhana teh orang Cimaung datang ayeuna ka dieu ka Ciaseupan betah teu kuring di Ciaseupan henteu nah dulur teu boga pamajikan teu boga keluarga teu boga tanah teu boga sagala teu boga di dieu teh berarti kuring teh nganyang matak beres ceramah deuk balik ka mana ka Cimaung nah betah di Cimaung tanah kelahiran tak ayeuna ibu cek Allah teh ibu teh lain urang dunya di dunya mah aya tungtungna 60 70 80 berarti bapak teh bakal balik ke alam akhirat tah berarti ibu bapak teh lain urang dunya tapi urang akhirat hayang geura balik ke akhirat nah mah jeung alim apan lain urang dunya kuring teh orang Cimaung ayeuna datang ka Ciaseupan bakal betah kuring di dieu moal hayang geura balik ka Cimaung nah lemur kuring urang teh lemurna teh lain di dunya mah ukur mumara lemur urang mah akhirat matak lamun ibu boga prinsip lemur urang adalah akhirat ulah sieun ku maot malahan juga tuh lamun kuring betah di Ciaseupan mung balik ka Cimaung artina kuring boga masalah di Cimaung lamun balik ka ditu sieun ditanya ku tatangga ku baraya matak abdi betah di ieu tempat lamun boga masalah kunaon urang betah di dunya boga masalah nu sieun ditanya ku malaikat dipenta pertanggungjawaban bener tah berarti kuring keung ka akhirat keung nah loba masalah engke teh ditanya ku malaikat naha boga harta henteu zakat deuk naon ngabalesna naha aya waktu teu pangaosan deuk kumaha jawabanana RT nanya ibu kunaon teu ngaos budak hareeng payu alesan eta ka RT jug bawa alesan eta ka Allah kunaon teu ngaos budak hareeng urang teu salat ditanya ku babaturan kunaon euy teu salat hoream geus we cukup jeung babaturan tapi lamun Allah nu nanyana kunaon anjeun cicing di dunya teu ibadah sedengkeun kami nyiptakeun anjeun keur ibadah deuk naon alasan ibu mat yeun di alam dunya gerajieun alasan anu hade keur jeung hareupan Allah taala nya lieur matak hirup mah cicingna di dinya tah matak alam padang poe panjang negara Tanjung Sampurna dah hirup manusia memodal nangan hiji demi Allah hiji jelema beunghar bager modalna hiji jelema sangsara sabar modalna hiji jelema bodoh alewoh modalna hiji jelema pinter hayang ngoncoran modalna hiji naon alus hate jelema jelema beunghar bager alus hatena ngarasakeun kanu sangsara jelema sangsara sabar alus hatena ngarumasakeun maneh
tah lamun hate kucrut hate teu ecreug hate teu baleg komo lamun teu wawuh kana kalakuan sorangan apalna kana kalakuan batur akhirna poho kana kagorengan diri apalna teh kagorengan batur tiap detik tiap menit nu diocobrotkeun teh batur si eta nanya kebeneran batur teh meuli kongkorong jug jeding pan halisna batur meuli geulang jug ngocobrot teh sidik amak teh kunaon ya si eta usaha henteu tapi geulangna reuncem meni kepo teh buah-buah nyegiknya geus nuding dah badami ujung tetangana tatanya kunaon si etanya duitna teh loba-loba teuing bari teu katempo usaha noyol beuki kacau ba ku panasna urang kana harta batur nah gelang batur bakal kapiboga ku urang ku amakna urang kana ekonomi batur nah kongkorong batur bakal dibikeun ka urang moal nu aya ge urang ngadon stres batur nyieun gedong urang nu nyeri hulu batur meuli kongkorong urang nu ratug angen batur meuli motor urang nu step batur meuli mobil urang nu modar ba matak tong nyok nyiksa diri sorangan kulak canggem bagja diri kun payakun milik Allah jodona patina bagjana cilaka lain urusan bapak jeung ibu urusan Allah jeung diri urang termasuk surga neraka lain urusan bapak ahli maksiat cantang tu ka surga cantang tu ka neraka ahli ibadah ge cantang tu ka surga aduh asli ari ibu lamun ahli ibadah bakal ka surga iblis pangheulana bakal cicing di surga nah apana ahli tahajud, ahli duha, ahli Quran, ahli hadis, iblis teh pang deket-deket nak jeung Gusti Allah. Tapi naha teu dijadikeun ahli sawarga. Apaan iblis mah beak ladang pahalana kunaon ku kasombongan dirina. Ana khairum minhum, kami leuwih alus batan maneh. Apaan urang ge osok boga sifat eta teh. Ngabanding-banding urang jeung batur, yeh alus kenen urang. Kumaha sia? Ieu teh kasombongan anu matak ngabeakeun amal ibadah matak ahli ibadah cantang tu ka surga beak ku kasombonganana ahli maksiat cantang tu ka neraka beak dosana lantaran tobatna kahartos matak tukang bobok tukang tarok ulah coba-coba neraka maneh iraha ibu badami jeung malaikat pernah nempo catatanana gaib eta mah urusan pangeran jadi urang mah salat zakat saum ibadah pangaosan soprak kieu teu dicantel-cantel jeung surga mangga we Gusti abdi manampi kumaha salira ngan surga mah abdi ge hoyong ieu ngeureuyeuhna saperti kieu hayang ka surga hayang ngan eta mah kumaha Allah tong ditangtukeun ku urang kahartos lamun jelema hatena alus nu beunghar bakal bager anu sangsara bakal sabar duana lagi keur alus daya rupa ukur disebut atuh nana gerhana disebut ustad kiai ajengan hareupeun Allah mah teuing di luhur ge aya pejabat sote ceuk rakyat hareupeun Allah mah geuning kapanggih ayeuna ku presiden anu anyar dilantik kuat di penjara berarti teteh hareupeun manusia pejabat hareupeun Allah mah bangsat bener Pak nya mata kurang mah hirup mah entong hayang hareupeun manusia mah alus dipuji goreng diledek hareupeun manusia mah mata hirup mah enggeus hareupeun Allah goreng ditutupan alus dibere pahala hareupeun Allah mah hareupeun manusia mah lain salaki keur daek usaha aduh moal aya deui carege abdi coba ngedul asa talung miara marmot aing mah hareupeun manusia mah matak hirup tong hayang kapake ku manusia hirup kudu hayang kapakena ku Gusti Allah Ta'ala persetan hareupeun manusia mah bener matak urang ge boga prinsip kitu paduli teu kapake ku jelema we ayeuna pedah keur viral jelema teh wargi abdi eta mah saderek bari urang teh teu nyaho kumisna acan teh keur kieu mah loba nu ngaku dulur gubrag kuring sangsara dang araringkah jelema teh nyebut lagi teu wabuh kasinana kitu hirup manusia mah di dinya tempat namang mata kuring geus wanti-wanti ti ayeuna teu hayang kapake ku manusia tapi kuring hayang kapake hareupeun Allah Ta'ala aya hayang kapake hareupeun Allah Ta'ala mah nyumput buni di nu caang negrak henteu katinggali nu disebut ganda meramo
Ya Bu. Berarti na cangkang mah sok ibu tempo aya merek pi ustaden. Abdi ge nyaho. Di mana ya ustad merek kieu? Ustad mah kudu noge udang badag, gamis ngangsar, sorban ngagaplek. Nolol ajengan teh pan lamun di udang di sorban mah aduh, jamaah teh kuat simpe, eueuh nu wel-welan, eueuh. Pan ieu mah karek turun juga wel, surak ongko, keprok, kuat asa kadatangan jalu japati di pinggir. Tapi dah hirup asa kadar cangkang, Pak. Tapi cokot pelajaran hirup, bener Bu? Anjing wae bisa jadi pelajaran hirup. Palebah mana anjing buduk di jarian paeh sakadar bilatungan. Manusia maot lain ukur bilatungan bakal tepung jeung alam balitungan. Teri bangke 25.000. Nu panggeulisna di ieu tempat maot teuneun di pasar eueuh nu meuli. Eueuh harga geuning urang teh. Hayam kabeh ge manfaat, buluna jadi kok, dagingna sumber gizi, nogna sumber vitamin, tikotokna eukeur aduk, tulangna seblak tulang. Naon nu teu manfaatin hayam? Coba awak ibunya ge digelis-gelis ngenog anjing-anjing. Teuneun di warung batur, bangkrut jeung pasea ongkoh deui. Eueuh harga eta urang ku hayam. Sapi diloloh ku huut, bijil cai susu, sakalengna 25.000. Ibu tuang nu hade-hade, pipis, kalengan, dagangkeun, hangru. Matak manusia berharga, na hampura, tah ku eusi hatena. Bener Bu? Manusia mah berharga, na kajian ibu geulis, aya hasem beungeut mah teu sudi neuleuh atuh. Wadak kanol bibir beureum ditanya ti mana? Tuh yang ditanya keur naon di wedak. Rambut gondrong bukan pembohong, lebih halus daripada make jas di dasi. Aiteun bangsat duit negara. Bener. Belang awak bisa dipupus, tah nu hese mah belang hate. Belang awak teh tato ibu. Barudak ditarato bisa dipupus, geus hayangeun mupus mah. Tah nu hese mupus mah belang hate. Belang hate mah da pamupusna iwal teh dipupus ku dirina. Bener ya. Keunah ceramah kuat ungeuk kabeh. Mata kolot baheula mah bener Pak. Budaya teh dipake alat keur nerangkeun agama. Eta tina kuncung Semar bieu teh. 88 geuning aya Al-Ghafar, Allah teh Maha Pengampun. Berarti dina eusi sirah teh ibu siap dihina, diledek, dicaci, dimaki, dipitnah, dikecewakeun. Kudu siap. Al-Ghafar deuk nempokeun sifat Allah Maha Pengampun, maka diledek, dicaci, dimaki, dipitnah terjadi ka awak urang. Al-Ghafar bijilkeun jimat anu pamungkas. Al-Ghafar urang kudu asak hampura ka jelema anu dolim ka awak urang. Tong dendaman. Ibu boga salaki baheula, efek teh salaki ibu teh salingkuh, nepi ka we paburantak, ayeuna papangih, kudu anger ibu teh ti mana, kumaha budak sehat, kalah kaseseurian, tina seuri ibu ge ku abdi geus kabayang psikologis ibu, kejiwaan ibu nolak karena bahasa urang. Dan nu aya ge naon baheula keur jadi salaki ayeuna geus jadi mantan papangih boro-boro hayang kitu budak dicokot langsung ngomong si Bagong dendam nya. Apa Nabi ngajarkeun Al-Ghafar teh Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, Nabi mah asak hampura, urang ge umatna kudu asak hampura ka jelema nu dolim nu goreng ka awak urang. Keun we ngahina mah kahayangna, keun we mitnah mah kahayangna, keun we geuleuheun mah kahayangna, tong sok saruana dilayanan da engke ge si eta jeding ge pek bae ku masyiana. Nu ngomongkeun ibu, keun we antep da engke ge eureun. Di mana geus nyeri huntu. Pan ceuk filosofi kolot baheula ge tuh tempo buah buruk, nu buruk tong dipetik, nu buruk tong diala, nu buruk tong ditaekan. Keur naon kat naekan buah buruk di dahar moal? Nu buruk mah engke ge ragrag. Ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, dilawan ku ibu, kacape-cape hate engke ge tempo eureun. Geuning si itu mah cenah ngomongkeun urang teu eureun-eureun, habeun ngocobrot, engke ge eureun. Di mana? Geus paeh. Engke mah kangen hayang diomongkeun ku si eta.
Nah tuh henteu geus eueuh. Pelajaran hirup tah algopat. Bener Bu? Tina segala rupa ge bisa jadi ilmu. Ieu keyboard ilmu. Musikna kaditu, nyanyina kudu kaditu pas. Sorana alus, mic HD dina judul lagu Daun Kalapa. Prung atuh. Aduh. Nyanyi keur nerangkeun ilmu, nada na kadinya, keyboardna di dinya, nu nyanyina pantes, tukang keyboardna alus. Ibu tinggal menikmati. Kela besirek izin mulang ya. Oh lain. Oh ya mah utusan Pak Bupati nya banyak. Utusan Pak Bupati anu engalnya salam baktos ka Pak JJ. Balad abdi jeung Bupati anyar Pak JJ teh. Udah muntun mah nasib jadi artis urang oge. Ngan hanya sebatas beda jalan anjeunna mah caket jeung Raffi Ahmad menangkeun adina. Ai abdi mah henteu hareup. Nuhun salam baktos ka Bapak Bupati Engal. Sing panjang yuswa, sing parak milik, dareukeut rezeki anggang balai. Ta eta teh doa khusus kanu marere. Ari teh marere mah sok ngadoa sorangan. Cokot pelajaran ulah ngadengekeun nyanyina. Entong ngadengekeun suara musikna entong cokot pelajaranana ternyata ari bareng mah geuning pagawean HTT jadi ngeunah kadengena keyboard kaditu nyanyi kaditu tah pamarentah di luhur jeung rakyat teh kudu sabobot sapihanean kudu satujuan saide jeung sapemikiran bakal ngeunah hirup di alam dunya teh agama ge sarua deuk NU na deuk Persisna deuk Muhammadiyahna deuk Jamaah Tabligna sok kudu saide tuh yatim pabalatak sakolakeun ku sararea tah nu miskin pang nalangkeun tuh nu bingung pang nulungkeun tuh aya warga teu boga imah pang nyieunkeun sok urang pake agama ku carana masing-masing eta hareupeun Allah mah gawe lain teori kalau kahaban pas ya usoli jeung teu usoli ka masjid tara maneh mah bener gawe nari nada dakwah nada ge dakwah saha tuh kokoncona Roma Irama matang Roma Irama mah cenah keur leutikna ge geus kaciri pi artisan da jetot ti tajong ge make nada jetot ti tajong aduh lamun Pak Kades jetot ti tajong teh kaciri pi pamingpieun ngahoak aduh matang teh eta paming komo bapak polisi mah jetot ti tajong teh ditenggeul ongkoh jeung batu-batuna teh. Nah, da takdirna jadi polisi talamun abdi lain. Abdi mah teu katakdirkeun jadi polisi daftar ge 3 kali teu jadi-jadi. Padahal jangkung heueuh saking mawaweg awak teh da. Ngan pedah kitu meureun ku Allah teh ditakdirkeunna kudu jadi penceramah, ai penceramah berat perang jeung awak sorangan leeh we hate teh. Matak lamun nitah nyangu ka pamajikan teh geura nyangu tos burit. Kumaha ceuk pamajikan teu aya beas. Kumaha ceuk urang wios puasa we. Ada ustad teu meunang hohoak. Beda jeung polisi geura nyango. Kumaha ceuk pamajikan acan prit ditilang suku aing. Komo TNI mah kudu make 86. Geura nyango siap 86. Duh. Nah, TNI jeung polisi kudu kitu sorana wibawa negara teh aya di aranjeunanana. Nembak penjahat kudu bari ngahoak angkat tangan sieuneun penjahat coba ditewak kurang angkat tangan kumaha ceuk penjahat Al-Fatihah jiga heureuy Pak ieu teh tapi sabenerna hirup jelema geura cicing dina fungsi jeung tugasna masing tukang son sanajan capek kudu narimakeun bayaran mah anger leutik Ustad sanajan selama 1 jam atau 2 jam anger bayaran mah lebih luhur tibatan tukang son tong panas tukang son panas bener-bener omonganana urang mah pang lila-lilana di cicing ti isuk-isuk mangul ieu menerkeun mixer ngacerit saeutik urang nu dikomplena ceuk tukang son pan bayaran mah dinempok gede kana ustad padahal gawe mah ieu teh Pak nu ripuh teh ceuk tukang son teh heueuh bener sedil aing mah amak teh ka kuring ulah amak solusina urang tuker pagawean
abdi jadi tukang son jadi penceramah, insya Allah dua nana ge ancur, son ngebeleduk di cowok abdi nu ceramah butut mustami komplain panitia urang duaan teh moal menang nanaon moal nu aya ge di baledogan cicingkeun dina fungsina masing asli tah. Matak bapak polisi mah geuning dina upacara ge dina upacara 17-an bagian nyiapkeun bendera obado sang saka merah putih ormo rok polisi saminggu di puskesmas teh da ieu napan lapor bapak polisi keneh teh lapor upacara peringatan hari kemerdekaan Indonesia siap dilaksanakan timpah kades laksanakan nepi ka teu nyamung eta jeung hohoakna polisi mata hampura Pak Kades lamun polisi ngahoak-hoak deui lapor upacara hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun siap dilaksanakan hoak deui Kades siap laksanakan ulah eleh ya Bu lol nu maca undang-undang tak kudu TNI eta maca undang-undang teu bisa ku lebe da lebe mah pan adab di atas segalana mun mapah lebe punten kalangkung dararamang sadayana widi calik lebe coba aya TNI punten bade newak penjahat kacau kudu nembongkeun waweg daweg TNI mah bener Bu nah dawani perangna atuh ieu lebe mah engke we bagian akhir upacara teh ngadoa lebe mah ulah hayang maca undang-undang da maca undang-undang mah wibawa negara teh aya di nu maca saha di TNI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai peri kemanusiaan dan peri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. TNI wibawa negara teh katempo Pak. Coba ku lebe unang kurum we unang RT bari mau proposal masjid deh gerak cicing dina tugasna masing gitu mata Roma Irama ge dakwahna ku nyanyikeun tugasna nya Bu lamunna gerhana nurutan Roma kacau da teu bisa Roma Irama tugas lagi ada matak disebut judul lagi Raja Dangdut tapi tempo sairna ngajak umat di Amerika mah jeung aya lagu katakan Tuhan itu satu Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan la ilaha illallah. Nah jika tahlil di Amerika tak aya lagu eta teh bagian Roma atau bagian nerangkeun bab karuhun Abuya Muhyiddin ti Sumedang bagian nada-nada sholawat Kiai Haji Salimul Afif ti Kutawaringin atau bagian keur ngadeukeutan para pemuda heuh jiga urang kieu serenkeun ka abdi ngarah jiga ojek online apa ai baju kieu calana kieu mah bari akrab jelema teh nya Bu berarti bagian abdi ngakrabkeun diri mah keun we ku carana masing tong riweuh era Indonesia geus merdeka teh hampir 78 tahun aya negara urang habene gurger pacakar-cakar era sabab tujuan daripada kemerdekaan adalah geura toong undang-undang tujuan dibere merdeka ku Allah teh undang-undang tempo tujuan daripada merdeka bersatu berdaulat adil dan tujuan merdeka teh bersatu, berdaulat, adil, makmur. Matak merdeka geus hampir 78 tahun lamun negara urang geus munga hiji hampura berarti urang dijajah keneh lain dijajah ku Jepang, lain dijajah ku Belanda tapi urang dijajah ku hawa nafsu sorangan. Bersatu. Dua berdaulat dari rakyat untuk rakyat dan oleh
nya buktikan ku para pejabat Kang JJ jadi teh jadi bupati Kabupaten Bandung Barat kusaha dicoblos rakyat mata geus jadi teh wayahna tong sok mepohokeun rakyat. Nah jabatan sebenarnya pamereti rakyat mata geus jadi kudu apal kahayang rakyat nyaho kami rakyat wawuh kasusah rakyat jeung bisa nyusut cai panon rakyat. Itulah pejabat nu keur diarep-arep ku rakyat. Laras Pak koprok. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Maju munurna bangsa Indonesia lain gumantung Pak Jokowi, lain gumantung Bapak Prabowo. Maju munurna bangsa Indonesia gumantung rakyat. Matak lamun ibu bener-bener negara bangsa hayang maju gerateangan pejabat nu bener-bener nyaah kanu jadi rakyat. Mudah-mudahan bupati anu ayeuna engal Kang JJ nya Bu sing surti ngarti karena kabutuh jeung kahayang rakyat. Apa ya jalannya nanyaknya goreng gini. Tapi dah kuring yakin Pak Kades ieu mah cingceung. Da bikin nanya heula Pak Kades sabar periode 2 aja. Aisek nu saurang cek BPD jalan cenanya. Teu ngomongkeun bab jalan pira datang lagi sakali dek rajet dek kitu ge bae da lain urang dieu urang mah. Ngan bieu cek BPD jalan cenanya. Adeuing kitu teh apa? Tanya we ku abdi ai Pak Kades sing teu mimpin sabaraha RW 20 hiji. Wah cing teh loba teuing moal kapiara. Mun bisa mah dimekarkeun ieu teh 20 hiji geura sok. Moal kapiara Ibu. Asli. Batak sing kadua teh sing salabarnya. Nah loba teuing jumlah wilayah jumlah penduduk ari anggaran sarua jeung desa anu saeutik mata wajar Pak Kades rada hese oge naon anggaran sarua aya wilayah loba atuh daek na negarana jadi kades hanya tah horeamna teh kitu anggaran leutik ari bangunan loba oream kudu nomokan mata tuluykeun Pak Kades ku Pak Kades teu sanggup abdi mah. Mata lamun teh mah aya 3 periode kana antep cenah Pak Kades nepi ka 3 periode kana antep. Nah bisi ibu teu sanggup kana antep lah. Meung Pak Kades jag-jag sanggupeun. Nya lamun teh mah bisa 3 kali coblos deui we lah. Lain pedah 200 mere demi Allah henteu teu urusan. Da ayeuna mah bisa nage ngan 2 kali teu bisa 3 kali kecuali cicing heula, batur heula, tak kakarang ke bisa deui kitu. Ya Bu. Ustad ge sarua Pak. Moal mungkin anak gerhana bisa ceramah di dia lamun eueuh nu ngulem. Moal mungkin kuring capetang nyarita lamun jamaah eueuh. Mata keukeuh we kuring teh lain jalma nu kudu dihargaan, tapi hargaan mah saha tuh nu ngulem. Kulobana nu ngulem kuring alhamdulillah mobil lunas, sawah kabeuli, yatim katusakolakeun, nu miskin kabere, nu susah katulung, Bang Emo katutup. Kuloba nu ngulem teh coba lamun kuring eueuh nu ngulem yatim barang penta moal kabere miskin moal katulungan nu yatim moal kabere nu susah moal katalang matak nuhun ka nu ngulem nu kadua aya nu ngulem ngan jamaah eueuh anger moal bisa ceramah nah pan jamaah eueuh na urang dek ngomong jeung temok matak nuhun kahartos ya tujuan merdeka teh bersatu berdaulat 3 adil 4 makmur aya makmur maksudna makmur. Ada orang mak tuh kumaha cengek mahal Jokowi disalahkeun. Wah kabalegan jadi presiden teh cinta kunaon Ibu? Mahal cengek melak. Lain kudu ngomongkeun Jokowi melak. Tanah lega tadi dia kita melak jaradi kira sok. Lain ieu mah habene presiden nu dicarekan. Prabowo disalahkeun. Cobaan Ibu jadi presiden jangar. Mata ngeus anguran warga mah masyarakat mah doakeun pamimpin-pamimpin urang sing araradil sing sejahtera hirupna sing paranjang yuswana sing berkah jabatanana bersatu berdaulat adil dan makmur ti saha atuh merdeka undang-undang deui berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas jadi merdeka teh ti Gusti Allah nakdirkeun manusia ngaikhtiarkeun para pahlawan urang beledug di Tasikmalaya Kiai Haji Zainal Mustofa
lol we di Bandung Muhammad Toha, lol are-are Surabaya saha Pak Bung Tomo, loba pahlawan teh, lol Purwakarta saha ibu Mamemed. Nah ibu sejarah teh nyieun sorangan tuh. Nah kuring apal di Bandung aya Muhammad Toha, aban aya lagu getih suci nyiram bumi. Tah sok akurkeun nadana ngarah bebenangan deui. Tong luhur teuing tong tinggi teuing da can nginum urang candahan nyanyi heuh oh eta nya. Opan ieu teh acara teh Agustusan anu digantian ibu. Ada Agustusan mereka naon nun diterangkeun atuh. Nyawayana we nu kieu. Cari cing bujur. Ulah dapon ngeunah. Getih suci nyiram bumi, tulang setra tulang lemah, babakti nyungkeun pertiwi, cikal bugang putra bangsa, nyatana pahlawan. Aduh, pahlawan Bandung Selatan, patriot tidak ye, tugu diwangun ngajadi ciri, taratenu mangkak ligardi, jadi ciri gugurna pahlawan Toha. Bareng waga getih suci. Naik sorana. Cikal bugang putra bangsa, nyatana pahlawan Toha, pahlawan Bandung, patriot tidak ye, tugu diwangun ngajadi ciri, taratenu mangkak ligardi, jadi ciri gugurna pahlawan Toha. Nah iya sejarah geus hampir leungit teh. Mun kana lagu buka dikit jos arapal. Dibere lagu kitu mah ngabungkul. Oh iwal ti emak ece tanu apa belah dia mah kieu bungkul. Komo barudak orang mah lagu ti mana eta? Maneh di sekolah teh geus leungit kurikulum eta atuh. Ya. Lol deui patentara geus aya, polisi geus loba, di ditu aya penjajah Belanda, deuk perang aya nu dibawa bambu runcing. Lol pe urang Sunda pahlawana, kumaha ceuk urang Sunda aya geuning karatagan pah. Nu kumaha? Oh bener. Ya ibu nyebut Tihon Cewang dibere 50 ya. Hade. Bener. Alus apalan sing teu kumaha mitina Tihon Cewang dibere 50. Ning teteh ge ngomong be Tihon Cewang moal teteh meda itu nasibna. Kajian sarare nyebut Tihon Cewang moal. Tihon Cewang sumoreang. Tah ieu mah nadana teh kudu tinggi, jeung semangat ibu. Sok siap. Tihon Cewang wang sumoreang. Tekadna pahlawan bangsa, cadu mundur dur pantang mulang, mun maksud tacan sodowa berjuang ker lemah cai, lali rabi tur tegang pati, taya basa menta pamulang tarima, ikhlas ridho ker korban merdeka, tu dua Tihon Cewang wang sumoreang, ha 1 2
Nah ari belade cici doa berjauhan ker alah lali rabi taya basa menta pamulang tarima ikhlas ridho ker merdeka hade ngan iya kan Allah ya maruk lain pelajaran dina lagu eta aya pelajaran ieu teh nerangkeun pahlawan urang pait ketir pahang tulang riweuhna beak ti karep mana dina kalimat lali rabi tegang pati lali poho rabi anak pemajikan tegang pati maot tuh ngarebut kamardekaan teh lali rabi tegang pati anyar panganten nagara manggil diantep pemajikan melaan bedil dijingjing siap mati melaan Indonesia sawah wani dijual melaan naon pahlawan urang keur berjuang ku harta jual sawah nu penting Indonesia merdeka bener bu baheula lali poho rabi anak pamajikan tegang pati maut lole uko nih ngarang deui lagu keun bae tong dimusikan di hese anak king jimat awaki uning apa basa emak mulung Tanjung rebun abdi mah dangdut oke sinen ongke mata lamun eureun ceramah teh edeuk asup ka dadan sunanar sugan jadi sinen ngan insyaallah di baledogan gitu mah tuh orang Sunda mah sejarah teh dijieun lagu karatagan pahlawan nempokeun gairahna perjuangan Muhammad Toha ngebeledugeun diri di museum loba senjata kaum bangsa batur bom dina awakna asup ka jerona beledag hancur kabehanana bahkan beh dituna aya Bandung lautan ayeuna urang bersyukur saenggeus merdeka salila 78 tahun kumaha cara bersyukurna dibagi tilu hiji keur golongan ustad falyabudu rabb hadzal bait anterkeun manusa sangkan daraek ibadah da baheula mah ibadah teh rada hese datang ke masjid Belanda ngajaga tapi masjid pinuh ta ayeuna aya teu masjid ieu dijaga ku Belanda nah kosong berarti ayeuna lain dijajah ku Jepang lain dijajah ku Belanda ayeuna dijajah ku kedulna awak sorangan tah tugas ustad mah falyabudu rabb hadzal bait tugas kades camat bupati gubernur jeung presiden alladzi at'amahum min ju bebaskeun rakyat anu kalaparan gera bere kasejahteraan pepeurieun zaman baheula aya romusa aya tanam paksa pepeurieun baheula nagara urang teh rakyat urang disangsarakeun cing atuh ayeuna mah da geus merdeka alladzi at'amahum min ju bebaskeun rasa laparna cenah sejahtera tugas TNI jeung polisi wa amanahum min khauf gera jaga rasa aman jeung tentremna ieu nagara tina gangguan musuh ti luar jeung musuh ti jero maka TNI jeung polisi bagianana mata lambang TNI jeung polisi adalah maung ibu sok ningal ka kantor polisi maungnya naon eta teh maung teh pokona mah maung mah raja leuweung aya maung ngamuk gajah meta maka bapak polisi jeung TNI bagianana lamun mah dina poe ieu ya maung ngamuk gajah meta urang mah rakyat urang balik urang bikeun ka aranjeunanana negara jeung bangsa keur ngajaga keamanan negara bangsa adalah TNI jeung polisi sok ka dieu atuh tukang es da urang ge apal sok ka dieu jeung mang ka dieu mang ayo nama ke balum keur viral es jadi na pengajian teh dengan es we ya moal da moal meuli rek mere ya atos we mangga nyangakeun orang mana ti mana Kang Mandalasari di dieu keneh Mandalasari teh oh syukur salam baktosnya ka istri ka putranya heeh tak abdi tinggal neangan nu jompo ibu ka dieu ibu ibu mah jigana ibu 60 pada dihanap pada di dia wio sok kumaha ibu sok abdi mah da bebas ma tuh abdi keur nempoan nu jompo ya mana sok yatim ka dieu ngagunuk mengpeung kades aya keneh utusan bupati aya keneh di mana-mana abdi nomokan deuk menta we ka aranjeunana doa dah ma kumaha ka dieu tuh ma itu tuh pokona anu rumah geus kolot we
Ayo deh yatim daya. Sok, kan baik kajian sautik ewang. Da moal dibawa ku abdi moal. Oh, aduh, tukang es menang. Oh, tukang keyboard nyengir di. Tah atuh kerokok. Mun sisirikan we. Sok, sok erek sadeuk saloba-loba ge mumpung kades aya keneh. Ngeus, bieu. Ngeus. Atuh acan ya. Bener ya. Ya tukang son. Bayar rezekinya ada keur udud lah. Ya. Da keur rokok ya nya sok. Cing kalau urang itu ngelaya duitna 1 2 3 mumpung aya keneh Pak Kades. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
Dalapan 20 30 40 50 60 70 80 90 100 800 mudah-mudahan ieu ngan salapan oh ya keneh sok ya teh nu dipayun teh yatim dedek ya 1 2 3 bapak yatim oh atau ngajajab oh berarti bapak mah tilunya 3 4 5 genep 7 8 9 10 11 12 13 14 aya artos 800 dibagi 14 sabarewang aya cek urang mah da ngarah ngejejeg 100-an mah cing atuh tambahan deui maneh sok teh urang 100 ya sok bener tadi abdi 100 jadi 1 juta eueuh aya deui kitu eueuh nya bae Dedek Kang Dedek mana 1 Kang Dedek 2 Kang jajannya jog rek diseepkeun ayeuna keneh ge oh tuh nya cek urang ge aya Dek sakola teu anu atas mundur bisi kamere deui bahaya ada jog jajankeun nuhun ka Pak Kadesnya nah ieu emak urang mah gegebegan teh sieun nomokan ieu teh pokoknya lah mau nomokan rek dicokotan deui nu geus dibikeun emak ya hiji 2 oh aya keneh mak pek namihan ieu lain gitu ya bu tisim kuring atas nama Nana R Gerhana sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar sihampurana paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.